Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelma nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caa, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna cang hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah hayang jajan. Ieu. Aya tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae ya kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usahakeun can encan geus usaha hayang kawin tolong sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teh Pak Haji wae kate mah je doana gitu bagus ganti batur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana guys, cokot cai sumur, bulan, tenan diharap. Mareli jalan lah, tinggal 100.000 jadi 200.000. Isukna rada diuyahan setik, terus dagang gitu, gak gedean eta cang hate karena. Cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta, dagang naon, dagang endog, ceknya nanti tuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu tuh dagang piring gitu keneh kumaha nya si dagang-dagangna poe kate tapi nu kos kitu karena ta dagang we hese tak bae deuk kawin ge mani hararese ya teh poe kate ngaranna batur geus gawin deui aya aing can padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kate teh nu kos kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teu lakuna poek hate awe ge kitu keneh batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena coba lamun cang masalah lalaki hehe masalah lalaki hehe tah seuri bae tah eta ngaranna cang hate menang 2 bulan bae bawa ka grobol tuh wah bae mah tah sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula tuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta saeuting eta sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok teu inget ka pae aki-aki nonton bola tolol masyaallah ayana geus bau kuburan malah kos kitu nanaonna dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nyahokot kitu ge tuh masalahnya hona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun set urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang-udang subuh. Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat malayana lain lalagan Kanjeng Nabi man ahya sahaja leban hirup tafsiran ayat loba bil amalis sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan ari salat raghaibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulah. Bid'ah sama kos kituna. Atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah. Kecuali awabin biasa itu mah masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos kitu mah. Mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kanjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pa ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Geus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho nah. Pada gedena ganjaranana sehingga urang misti menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulya-mulyana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulya-mulyana sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih kene ngarokok kene wae poe Salasa tolol tah mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol tah mah. Berak nyanana nu nyebutkeun teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Di propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon mun teu dibejakeun ku situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abeh urang kabita tak rada tak nyai-nyayan jijah nya tuh pan kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya kredit orang enak urang katarik paneta lantaran asa kahontal ieu ge luar biasa ieu jadi non kitu ngaranna
ganjaranana. Tilu. Wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe, ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Wal junun, wal juzam, wal baras, wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe, bakalna ilahikeun balai dunia, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, kurang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngenen karasa jero. Ayah baik. Masya Allah. Tilo, opat, 5, genep. Pohara jasa ganjaranana. 7. Sekangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin, saja lemah puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ke Minggu. Ye kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci. Yang eta mah teu bisa asup. Kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe kekeh hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saja kalau ini dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ngis pamustungan, pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin, saja man puasa 8 poe, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikiana ku widadari, haji pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Antaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga nu lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna. Asal asup tah didikeun. Geus kartu Rajab asal didikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat-sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ke di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi lu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayyamin, saja lemah nu puasa 10 poe bulan Rajab, lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud. Tah eta 10 poe pokona barang pentam naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab. Puasa 10 poe menta ngan menta na geus bae urang mau ulah jelas sapira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman 'asa.
Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai teh kiai kamari mah keur ngridit, cerdas barang ngridit pohoan. Pohoan hukula katara jasa. Di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit, cepet hatena. Itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cepet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian kumaha salat teh moal khusuk keureut ceuli anjing kajian kumaha aja lain ngulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cak Allah tuh saya ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati minta kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan geus. Asana tas puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan. Ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbinya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala dzunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa ampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 poe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan oh masalah. Sambungkeun jeung Rajab puasa, bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa. Jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu urang mah puasa teh kos kitu jangan pindah dahar doa. Tadi dah berang jadi peuting. Malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok diaya-aya atuh puasa mah diaya-aya. Oh masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa na puasa kitu, puasa syariat. Teu kitu. Kanjeng Nabi wa man shalla sabi awal isrin, jelema puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab, naima kutiba lahu syamu sittina syahran. Ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. 60 bulan. Lamun sataun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa. Geus cek ulah mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 dia kuari gara sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah, geus tasbih siapkeun, bebeja ka pamajikan.
Iya gitu ya, Pak. Bapak mah ya, sebulan Rajab ulah diganggunya, deuk puasa. Mangis pokokna mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi guys, asal tak subuh ya, sudah keluar lah. Ya, keluar zohor asup deui, keluar asar. Asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan kotok lagi negeri aja. Nah, itu nu bagus pak kok gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek gitu. Hayang kanu geulis atuh sanu daek omo teu gablek duit mah sanu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu teman. Orang puasa kayak nyilih Gusti. Ya Allah, ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinu kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat pan abdi mah di pabrik manggut teu kudu 27 bae. Tuh abdi mah boro-boro 23 cenah kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. Tujuh poe. Boro-boro 7 Gusti atuh lain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh piko bahan. Nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi. Lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe jasa nyelangkeun jang sampai gantung habak. Wah kitu teh bisa sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngini. Masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalinan. Kamalinan geus azamkeun di jerat 27. Ai praktek barang murid nama ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Nah, ulah nuturkeun ustad. Kamu ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah. Ulah sama. Ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha. Ngan ulah haju ngahina ka ustad tidak puasa ulah gitu di situ kerjaan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti Sauban lana gola ciki Sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararaneukeun dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin
Kitu banyak terus eta teh babaturan kitu bakal terus datang ke akhirat. Tah, kuari urang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah di akhirat tuh bermasalah. Masalah kiai we nya paparangan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buruh tina doa. Waalaikumsalam. Aduh marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja lawan. Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetap baik kaditudai. Masya Allah. Doakeun tengah penting urang. Masya Allah. Iya negara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahaya. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Geus doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa, "Wow." Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Tadina boga nage ijazah datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakula mah pejabat balager bae. Ngan teu mada duit. Balagi sebab gua ada sok doakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan iki. Bener sebab kula ngadoa nyambung jeung doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunah-eunahna salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang tata diri teh husu ieu. Kisah oban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisah oban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah jungjuna. Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah
ku doa kuring diringankeun siksana kan mata kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksana. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi quburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi quburihim moal disariksa ieu jelema. Petakan poe Rajab petakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disisa popoharaan kieu ya Allah. Fakultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan sisa kubur. Saur Kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus putus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat we sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sanate sarua jeung ibadah sataun shoma naharuha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna ulah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman